malaikat Jibril ngadawuh ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anjeunna mesenkeun kasauran malaikat Jibril, ya Muhammad, masita fa innaka mayyitun. Hiji saur malaikat Jibril. Dua, wahbub man sita fa innaka mufarikuhu. Tilu, kasauran malaikat Jibril, wa'mal masyita fa innaka majiyun bihi. Tilu diantawisna pesan malaikat Jibril ka junjunan urang Rasulullah. Nomor kahiji, masita, he Muhammad, pek hirup anjeun sakahoyong anjeun, fa innaka mayyitun, pek hirup anjeun sakahoyong anjeun bade amal soleh, bade amal salah, bade taat atanapi bade maksiat, bade nuturkeun sara atanapi ngalajur hawa nafsu, pek hirup sakayang anjeun ngan anjeun sing emut fa innaka mayyitun, anjeun teh bakal maot. Nah make kitu sedang maot teh hiji kajadian anu kacida dahsyat sareng beratna. Senang atanapi repotna menghadapi maut nu disebut sakaratil maut, tergantung laku hirupna. Mun keur hirupna nuturkeun sara, pasti sakaratil mautna senang pinuh ku kagumbiraan. Upami sawangsuna tumul dirarut catang dirumpak, pasti nalika sakaratil mautna pinuh ku kahanjakalan. Mangkani nyeri nu disebut sakaratil maut. Ulama ahli mukasyafah anjeunna nguningakeun mun teu mah digerihan hirup-hirup 1000 kali nyeri keneh sakaratil maut. Paurna sakaratil maut, lamun urang nyekal hinis teras didudut, eta teh paur keneh sakaratil maut. Malah calon Nabi Siti Maryam, ibuna Kangjeng Nabi Isa alaihi salam, eta teh calon Nabi ngan Allah teu ngadamel Nabi di golongan istri. Pangkatna dugikeun ka wali Allah, kakasih Allah. Anjeunna teh jalmi sae, malah nalika pupusna Siti Maryam
anu ngibakanana ge sanes katangi paraji tapi istri di surga Siti Masito sinareng Siti Asia malah pemakamanana ge teu dipimpin ku RT tapi dipimpin ku malaikat Jibril kanggo mimpin pemakamanana anjeunana pupus nalika pupus teu kantos katungkulan ku putrana Nabi Isa alaihi salam parantos tilu dinten Nabi Isa neme uningangan yen ibuna pupus salajengna Nabi Isa teh dipasian hiji mukjizat dipasian hiji wawasen tiasa nyarios sareng anu parantos maot oge tiasa ngagugakeun anu parantos maot kaistimewaan Nabi Isa nu dipaparinkeun ku Allah mukjizat katilu dintena dicepeng tutunggul kuburan ibuna teras anjeunana ngadua ka Allah hoyong nyarios sareng ibuna dimakom gugah salajengna saparantosna gugah Nabi Isa deus hapunten ma mun ayeuna mah abdi teu kantos terang mapupus dina waktos abdi ayeuna nepangan pilih mak bade wasiat ka abdi mangga saur ibuna Isa kaula ngabejaan ka anjeun jeung bejakeun ku anjeun ka sakabeh umat eueuh ka nyeri anu karandapan sabada urang hirup iwati ka nyeri anu disebut sakaratil maut lamun teh mah unuk ari unuk teh tangkal hoe teh wartosna seueur cucukan lamun di leuweung mah meureun kawas rukem atawa salak anu pinuh ku cucu tuluy diasupkeun ditojoskeun tina mun-munan dibetot tina kalawawan nyeri jeung paur kene sakaratil maut daripada ditojos ku unuk malah make nepi ka ayeuna eueuh deui ka nyeri ting alanyur jeung ka paurna yawati urus sakaratil maut cacak anjeunana teh jalmi anu sae tak kulantaran sakitu bejakeun kasadayana umat eueuh ka nyeri nu karandapan sabada urang hirup iwati ka nyeri anu disebut sakaratil maut malah saur ulama ahli mukasyafah sanajan jalma geus dikuclung tina neraka jahanam nandangan siksa tapi ka nyeri jeung paur urut dicabut nyawa mah cenah teu leungit saur malaikat Jibril ya Muhammad ismasita pek hirup anjeun sakahayang anjeun ngan sing apa yen anjeun teh hirup bakal ditungtungan ku maut dina menghadapi maut dahsyat teu aya di iwati nu disebut sakaratil maut sabar senang sareng ripuna sakaratil maut tergantung perilaku urang dina keur waktu hirup ayeuna lamun laku lampahna soleh insyaallah senang tapi lamun laku lampahna salah naudzubillah
naon anu disebut sakaratil maut bakal karasa nyerina sabab lamun jalma anu soleh amanah sae dicabut nyawana teu aya bedana seperti nyabut rambut tina tumpukan tipung bujang-bujang rambut nu lempeng rambut nu kusut oge kat di jero tipung mah didurut pasti molonyot jalma nu sae mah kitu nu salajengna dina waktu sakaratil maut tampil dua grup malaikat nu hiji grup malaikat Ajroil ari malaikat Ajroil kagungan baladna aya 4 sip per sip aya 70 malaikat punten meureun bakal kasorang kusadayana di mana Ajroil bade nyabut nyawa tampil 70 malaikat nyeret tina dampal sampean dieret nyawana eta nu keur sakarat nepikeun kana tuur tina tuur teu bisa nuluykeun nepikeun kana bujang diganti kusip malaikat nomor kedua 70 malaikat nyeret tina tuur nepikeun ka bujang dibujang digentos kusip katilu dugikeun kana tikoro dugikeun kana tengah berarti nyawa geus nepikeun kana tikoro meakeun 210 para malaikat parantos dugi kana tikoro cek pimpinanana malaikat pencabut nyawa Ajroil stop tong waka dituluykeun bagian kaula nah tobat urang sadayana ditutup ku Maha Suci nepikeun ka nyawa parantos dina tikoro saur Allah dina hadis qudsi innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir saestuna Allah nampi kana tobat hiji jalma salagi nyawa can elok babako lamun nyawa dugikeun kana tikoro sanajan ceurik jemping bijil di mata getih tobat ka Allah Subhanahu wa taala ditutup lawang tobat dua rupa nu ditutup lawang tobat hiji menjelang kiamah kubro panan poe geus bijil isuk-isuk di belah kulon tandana lawang tobat geus ditutup nomor kadua lamun nu keur sakaratil maut nyawa parantos ngangceg duwikeun kana tikoro tandana eta teh lawang tobat parantos ditutup tos dugi kana lawang tos dugi kana tikoro saur malaikat Ajroil stop heula bareng bade dicentok ku malaikat Ajroil sumping nu kadua golongan malaikat Jibril saur malaikat Jibril Ajroil stop tong waka dicabut nyawa sabab kaula boga parentah tinu Maha Suci bade ngomban parentah ti Maha Suci kudu nembongkeun tempat pambalikanana ieu jalma nu keur sakaratil maut wa atum hina idin tanzurun nalika araranjeun sadayana nyawa parantos dina tikoro sateu ajana dicentok ku malaikat Ajroil ditingalikeun heula ditempateun balik araranjeun ari malaikat Jibril teh kagungan jam-jam 600 anu 2 jam-jam digamaran jam-jam nu katuhu gambar layar televisi surga jam-jam anu kenca layar televisi neraka 600 jam-jam alit jam-jamna lamun dibeberkeun nu hiji katutup masyrik jeung magrib
Mangkanya turun nalika sakaratil maut jama geuning teu karasa heudeun beda bahan bakuna lamun bari adama jelema urang bahan bakuna tina taneuh nu mantap di mana dieu kudu aya tempat satempakeun salib urang ari malaikat mah didamana tina cahaya sanajan madrasah ieu nu leutik tuluy neon aya 4 gantung kalayan sagantungna 100 watan sok usadayana raoskeun kantos ngarasa heureun teu kana pangamun geuning mane bijil teh euy kunaon ka ere ku cahaya moal naon sabarna di ditu ka dieu tembus di dieu ka ditu tembus da cahaya teh nu pentingna urang percaya da diparantos dalilna qot'i dawuhan Allah sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup yang nyokrokeun iman mah eta oge di mana urang teu percaya tan salajengna berjang-jang jibir anu beulah katuhu geuning sok katingal biler ngabiler bola socana nu keur sakaratil maut kabelah katika kabelah katuhu belenyeh seuri ceuk ulama alim kasapak cenah eta teh nuju ningali gambar sawarna dina jangjang malaikat Jibril ngan saur malaikat Jibril maneh mah boro-boro asup ka surga nampo surgana geus pukul gambar ayeuna di kaula sabab tempat maneh mah jangjang nu beulah kencak gambarna beber jangjang nu beulah kincak ngagiler socak bola socana ka beulah kencak ngalima ayeuna socai socana naon sababna katingal jeung ka kuping buruhna neraka malah katempo gambar manehanana keur disiksa ku malaikat tiladun sidadula yasuna ilallah dibangkul panangan sareng sampeana dihijikeun kana pundukna keur digusur kana neraka jahanam ceuring keur mangkeukeun sakaratil maut anu kacidak pisan ayeuna dasarna bade dicabut nyawa ti kapan mung dicabut nyawa malah esena zaman doraka dicabut nyawana teu aya bedana sapertos nancepkeun paku dina tangka kalapa anu geus muluhan tahun maka cabut ku bapa hese dicabutna beunang lagi molocot sabab pilu ku tahiyah ieu ge pilu ku tahiyah dosa sehingga susah ayeuna dinaonana dicabutna malah manehanana boga kasanggupan lau akhartani ila ajalin musamma Gusti maparin tempo heula ka abdi teh bade ngalaksanakeun ibadah ka Gusti bade getol abdi teh ngaos bade getol mere mawe papakir miskin pa sodako abdi teh bade sodako nu salajengna nalika Ajrail bade nyabut nyawa geuning Gusti cenah ieu teh gaduh kasanoman upami diasupkeun deui nyawana kana awakna mah anjeunna teh bade amal bakti bade ibadah ka Gusti bade sodako bade ngaos jeung sakuratina saur Allah awalam tatikum rusulun naha eueuh ayeuna anu datang ka aranjeun utusan kami yen ngabejakeun anjeun nalika sakaratil maut teh pikieun eueuh atuh utusan nu ngabejakeun ka anjeun qalu balakan tenan Gusti aya mah anu sok ngadugikeun ngan hanyaka ku abdi sok dibohongkeun kasauran Allah idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun di mana geus datang ajalna mah cabut bae Ajrail teu meunang ditempokeun beak cai numkeun
beak sangu daharkeun di mana-mana geus datang ajalna mah cabut bae cenah Ajrail nu mawi karasa nyerina sakaratil maut 1000 kali digerihan nyerikeun sakaratil maut paurna sakaratil maut silih ibarat ayeuna nyabut inis anu dicepun ku urang dicabut inisna malah kasauran Siti Maryam sapertos gunung anu dilebetkeun kana munmunan diduduk dina palawan tapi upami jalmi ayeuna anu sae sumpingna ayeuna malaikat Ajrail kadinya ge mamanepan malah ngarupikeun ge jalmi anu dipikaresepkeun bersakaratil maut Ajrail malaikat Jibril mimiti jangjang anu kencan ditembongkeun ngalima anu bersakaratil maut cek malaikat Jibril maneh mah kana neraka teh ukur nempo unggul ge gambarna tapi tempatkeun maneh mah buktosna ayeuna gambarna di jangjang kaula nu beulah katung hatina manehanana eukeun dina palataran sawarga calik dina kursi gading gilang kencana atuh kuku we naon anu tadi kumanehanana karasa nyeri lipur halodong sasaur lantis hujan sakali teu karasa sabab kapintut ku nikmatna sawarga jalma anu amanah solehna di mana mautna ge alimun Ajrail sumping bade nyabut nyawa tina sampean lagi ngahujat wani-wani cenah Ajrail mah rek nyabut nyawa kana ayeuna nyawa kaula kawas apal we maneh baheula ngasupkeunana nu ngasupkeun nyawa kaula teh Mikail ayeuna kumaha rek dicabut ya Allah jalan keluar tina dampal suku kaula sabab dampal suku ieu sok dipake kana ibadah ka Allah ini kana berjamaah ini kana pengajian ini kana ayeuna silaturahmi tara dipake doraka tara sumping kana panangan cek panangan Allah jalan keluar nyawa tina leungeun sabab leungeun ieu sok dipake sedekah sok dipake amal ibadah ka Allah sumping kana mastaka tina mastaka ge nya kitu tungtungna Ajrail ayeuna repot sabab manehanana dihujat sedengkeun ieu teh geus waktuna maut anjeunna geus ka Allah saur Allah abdi kami nu lazat ibadah ka kami moadaikeun maut manehanana hayang ibadah tuluy ka kami ini tina maneh ka sawarga nyokot buah di sawarga anu katingal aya ngajangan kaula canak bae ditembokkeun bareng ditembokkeun teh ngabeleuseur langsung teu kedah dicabut nu mawi jalma soleh dicabutna nyawa kasauran para ulama teu aya bedana sapertos nyabut rambut tina tumpukan tipung boro-boro rambut nu lempeng rambut anu kusut oge moal harapos ngagerger mudah-mudahan janten tambeh kanggo abdi sieuna dan kanggo sadayana kadua kateluna mah isukan deui bae ngaji mah saeutik amin ayeuna mudah-mudahan kudu maju janten ilmu kanggo abdi sieuna da dibatas ku waktos ku sakedap deui kan setengah jam deui kanggo guru urang samudayana Allahumma awasil misla sawabi ta'allumina wa mislu sawabi ma qaranahu ila arwahi abaina wa ummatina wa ajdadina wa jaddatina wa awladina wa azwajina wa liman haqqun alaina wa li al mutasaddiqin wal mutasaddiqat li iqamati dini wa khususan ila sayyidina wa abina baqiyaya wa usulihim wa furu'ihim wa huquqihim hadiyata wa silatan minna